Spesial penampilan dari G-Star Icon dari Pilih Kurcaci kanggo panganten ning Debi Cepatil. G-Star Icon dari Pilih Kurcaci ada teh Ira Salsa. Sukan teh arek setia singgah sana siapa ini sama aku dibajak dulu ya. Ya, itu pengantin cuma sendiri. Iya. Ya Allah. Tak bisa kia buktina kuring teu bisa kumoha anjeun tega nyandingkeun ya Allah, alhamdulillah tiasa dugi geuning atuh kadieu memang oninya. Namanya tos di mana heula? Namanya tos di Bagdad heula abi. Oh, mulungan teng wajah. Sanes. Ngangon meri. Oh, menurut lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sih Bapak. Bapak tadi saya seberapa piring tuang? 2 paingan manis semangatnya. Aduh, kumaha ramang sadayana ibu bapak. Suaranya mana jamaah? Oh, jamaah. Alhamdulillah. Akhirnya sim kuringnya tadi nitos di ieu kayuna ayeuna sabaraha lokasi moal cek kabeh teh duwe kasonten di dieu insyaallah abi mah wareg geuning temannya moal. Trauma. Moal salingkuh dinten ayeuna mah ya. Alhamdulillah neng geulis panganten aa wilujeng sing naon namina teh runtut raut sauyunan tiasa ngajalan ke rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah sehat panjang yuswana agung rezekina pokoknya segala doa terbaik buat kalian berdua ya teh heula pangawa ibu kali babah hajat sadayana wilujeng tepang oge para tamu lemang sadayana muhun haturan wilujeng tepang wae ya hayu atuh mangga goyang lagi pengantin saya Suara. halo cantik Pilih Kurcaci proyek GFK lagi Teh Ina Salsa. sini sayang asik sing cantik milo lambang dasar nu harea Diguri saya. agung gunung
Tangannya ke atas lagi teman-teman. Iya. Kaki di atas. Yo.